pihatur ka pamirsa wilujeng petepang deui di Jomantara dina pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng bagian anuka 25. Alhamdulillah urang parantos dugi bagian anuka 25. Kumaha ka pamirsa sadayana dina denget ieu dararamang damang syukur upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca di studio aya dina sehat walafiat sareng pamudah-mudahan urang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng urang dipaparin kalancaran dina sagala urusan gitu tanya. Sateacana Mang Medar pedaran carita Sundana biasanya ka pamirsa disuhunkeun dukunganana subscribe like sareng komentarna gitu nya mohon sareng tong hilap nyalakan sajalah tombol loncengnya gitu supados Mang tiasa teras minton kendai pedaran carita Sunda nah gitunya tong nyang kolong teuing kana waktos pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng bagian anuka 25 urang dimimitian. Yuk be horenganan teu kara saya geus isuk deui we ya. Pangaruh ku betah ya urang di dunia ya. Kang Samran ai nyanya meh we urang teu kaburu salat subuh acan ya. Saking tibra ana ieu sare. Jang Samran Jang Koncleng cik kadararia ya gara kada lapur mengpengker nemrak hayu urang dahar bareng ya disuruh makan bareng cenah euy aduh nah eta sora naon eta Celeng biasa we ya eta tangga ya meureunna tah ngaliwat aduh aya anu bersin heuh buku usim pilek ya aduh ampun teuing nya lah akang ge rada medet ye ya nu rek ngarasuluh meureun datangga tadi hareup iya tong ngalundrang wae nah rek dalahar moal keur meumpeng nemrak ya meumpeng haneut karunya si Nyai ya geus nyadiakeun cig atuh Samran, Koncleng gerak kadararia ya. Nah, atuh. Oh, muhun atuh, ambu hampura ya aduh. Ayo Kang. Urang dasarna ge pertalihan mah ulah sok ditunda-tunda. Wajib eta euy. Sok atuh sangkan urang jagjag. Ari si Nyai kamana ya abah teu katingali ya lain makan bareng urang ya kabeneran si Nyai keur kacai biasa loba geroheun cenah jeung seseuheun kenteng we lah si Nyai mah sakumaha kahayangna tah mah kumaha karep manehanana wae rek dahar mah ya anggur urang dahar bareng atuh. Alhamdulillah makan sudah. Aduh rek kumaha deui urang geus kieu ye. Teu rek kumaha akang marek geura kapagawean ye lain naon ye. Bisi kabeurangan kayak menang babendon belah ti Juragan Mandor. Oh nya Kang ngeuncing kade nya pang sampekeun we lah pang obrolankeun usahakeun sangkan Koncleng bisa digawe di dieu Kang. Teu atuh. Abah, ambu
di kantun heula nya reka kebon ye. Sok atuh Jang. Nya cing kade-kade wae nya. Digawena sing jongjon. Nu hade lah. Nya bah. Aduh abah ampu raya konceleng terus ngaririweuh ka abah. Teu naon-naon Jang. Teu naon-naon. Nu penting nama ujang di dieu sing betah. Jeung wayahna jakayan abah mah seperti kieu. Abah mah asa bunga, asa regreg, asa nambahan keluarga jeung paduluran ai taeun teh. Iya abah, moga-moga mah konceleng oge ditarima di dieu jadi karyawan di kebon teh. Nah, jang konceleng ge hayang digawe gitu tah. Atuh puguh we. Abah keur naon jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang. Ya sarua rek ngadu nasib di dieu seperti anu sejen. Moga-moga wae atuh jang konceleng ngeun kitu teh lah. Kadengena asa bet ku araraneh nya. Nah, ari aneh teh aneh kumaha abah? Heeh. Aya we eta nya anu hayang leuwih. Masih daek keneh dadeung-deungeunnya kana kesang batur ai taeun teh. Maklum ari jalma mah hirup di dunia kitu nya teu cukup we aya nu aya. Kieu kurang kitu kurang hayang kumaha nya. Ngeun barara teuing jang moga-moga mah kana diri urang mah ulah sampe tanu kitu. Iya abah ya konceleng mah neangan rezeki eta hayang anu halal, hayang anu maslahat sangkan jadi darah dagingna kana urang atuh anu sehat kitu tah. Moga-moga wae nu penting mah jang urang mah ka mana-mana ge jujur, bager, pacuan, ulah sok nyieun mamala di lembur batur. Ya urang mah rek kumaha deui. Ngan sakieu-kieuna. Iya abah, keur naon anu bahan teu nguntungkeun mah itu. Aduh. Jangan waya nanya ku abah rek ditinggalkeun heula. Abah jeung si Ambu rek ka kebon ya, rek ngoren kacang. Uluh. Aya koredeun kitu tah. Aya pagawean kitu di kebon wah. Heeh. Melah kacang tanah abah jeung si Ambu mejeuna koredeun ieu teh. Kumaha lamun konceleng milu bah asa bet kararasel ya di sorangan wae mah. Asa teu geunaheun cuang cieung kitu teh jeung batur ngobrol. Teu naon anu rek milu mah hayu atuh. Ngan wayahna lamun digawekeun ku abahnya di ditu di kebon. Mainnya konceleng mimiluan rek jadi mandor di ditu asa teu ngeunaheun teuing. Siap lah hayu. Cik hayu atuh. Mang pengisuk keneh ya. Pamirsa kocapkeun kaayaan di kebon teh anu ayeuna tos balawiri. Para pagawe keur metikeun teh. Alah, mending geus rame ya di kebon.
dewek rada kaberangan ya. Moga-moga wae mandor ngamaklum. Tuh aya Kang Sakod ya. Kang Sakod laing samran karaka dieu tah. Nya maklum lah kan aya dulur tadi teh rada sono tadi tu nama nu mantak rada kaberangan ya. Teu naon-naon lah. Teu naon-naon ari kitu mah. Cing sing jongjon gawe akang rek ngontrol heula tuh ka budak lebah. Kabeneran tuh mandor Nurman geges aya di ditu. Sok ger absen ka ditu atuh. Oh, nya atuh. Hatur nuhun Kang Sakod. Geuning maneh samran. Nah, bet berang-berang teh ka dieuna. Ih, ai taeun teh. Kana digawe sok lolodeh doang nu teu butuh bae. Aduh, hampura wae juragan mandor. Hampura wae harap maklum wae lah. Hoyong dimaklum. Aya dulur buku di nu Abah Samraan, nu di nu Abah Samid. Areuh sok nyebut ngaran sorangan ya. Juragan mandor maklum lah. Dasar maneh mah doang nu limper. Saha naon dulur maneh? Itu pun koncleng. Ke koncleng. Asa-asa tah kanu ngaran koncleng. Badeng-badeng mah buah-buah anu di cegat ku aing jeung si Dudungnya. Keur basa manehna reka dieu. Nah eta kitu. Nah juragan bet ngahuleng nah teu percaya kitu lamun di rorompokna Abah Samid aya dulur Sim Abdi koncleng. Percaya ngen asa ku aneh bae ngadenge ngaranna koncleng sagala. Atuh ngaranna gen ngaran kitu mah nyabet aneh-aneh juragan mandor mah. Atuh ai kitu mah. Anu hade digawena ngen awas yeuh kabeurang cuan poho. Biasa setor bari jeung cenah kamari. Maneh teu mere bagian nyore. Etrek didobel. Awas lamun teu ngalaksanakeun lamun teu mere rasakeun bae akibatna. Ulah sok kitu maneh. Bangkelang batur mamare rai maneh sok moal maneh kitu. Ieu lamun hayang awet digawe di dieu, turutkeun pelaturan-pelaturan di dieu. Ulah sok moal maneh. Sumuhun juragan mandor sumuhun lah. Cik geura digawe ka ditu. Ngen kieu ye juragan mandor aya obrolan we sakedik. Naon deui coba naon deui. Kieu ye pun dulur cenah hayang digawe di dieu. Kumaha masih kena aya lowongan. Ke heulanan. Kudu nanya heula ka atasan nek aya nek eueuh ieu pagawean. Kita mah gampang bae, nu penting geura bae digawe. Ngan awas lamun maneh cucungah deui seperti kamari, rasakeun bae akibatna. Sumuhun juragan atuh, ari kitu mah mangga rek digawe heula. Cik geura kitu. Aya wae kudu mere yeuh. Pi teh kasebutna meureunnan tanu kitunya. Aduh. Bari jeung teu ikhlas ge kumaha horeng atuh. Nah, ieu cuaca bet ngadak-ngadak hujan deui yeuh. Alah.
pagawean cakar gede mulai hujan geus mulai ngecrek ya. Aduh uka beneran teu ini ya mah ya. Keun heulanan awas ya Samran, lamun teu mere kabeurang rasakeun bae. Kek mana teh si Dulhak. Ada dia juragan. Cik ka dieu sakedeung ka dieu. Aya naon juragan mandor, aya naon? Kumaha rekan-rekan geus karumpul? Alhamdulillah tos karumpul. Ari si Sakot ka mana? Ka belah Lebak tuh. Belah Lebak. Tah kiwari kieu ye. Ari hasil selundupan kumaha? Geus katambahan deui? Ya alhamdulillah. Kiwari geus menang 2 ton setengah. Tah berarti urang penting tinggal ngajual lah. Penting urang tinggal ngirim lamun kitu mah. Kabeurang wayahna pungutan deui. Ngeun kieu ye. Si Samran penta lamun manehna teu merede geus ulah asa-asa tewak borogon urang setorkeun ka dunungan. Kek maksud juragan mandor kumaha? Naon anu geus direncanakeun kamari? Nah ilaing teu inget kitu. Oh nya ari kitu mah. Ari kitu mah nya. Siap. Kumaha babaturan geus dikoling? Babaturan geus dibejaan. Oh, ya siap lah. Geus sama geus didamean. Kiwari geus mulai beurang ya. Geus meujana istirahat. Mulai dipungutan. Sing kade awas ulah anu katinggaleun. Siap, rek dilaksanakan ayeuna ya. Batur geus marere kiwari giliran si Samran ya. Samran. Oh, kumaha ya Kang Dulhak? Aya naon? Kumaha ya? Menang sabaraha kilo? Menang hasilna 27 kilo. Tah. Sok geura pisahkeun. Pikeun dikumpulkeun jeung sejen atuh. Ke. Nah pisahkeun kumaha ye? Nah anu dipisahkeun. Nah ilaing teu inget kana pelaturan di dieu. Sing saha anu menang metik teh eta kudu misahkeun. Meureun ngarti lah pirah kudu pakde ieu dewek ngabejaan. Asa ku harianeun teuing. Kumaha nya? Ulah sok kitu. Lamun maneh hayang salamet, lamun hayang manjang, turutkeun ka hayang mandor Nurman. Lamun teu diturut bahaya. Sakali-kali ieu mah wayahna we heula atuh. Dulhak kumaha nya? Janji maneh kamari kumaha? Cenah harek didobel. Tapi naha ye? Bet ku hararese. Duh, kudu kumaha ya aing geus kieu nya. Rek coba we lah sakali-kali ieu moal lah moal dilaksanakeun, moal disorangkeun. Asa lebar amat ya. Hasil kesang teu pupuh dibikeun. Duh. Naha mot ulang-ulang. Geus geura. Buru ye waktu. Dewek rek keliling deui. Ampura we sigana mah moal disorangkeun heulaanan. Wayahna we atuh Dulhak heulaanan ieu mah nya kuring hayang kukumpul lah keur kirimkeun ka lembur ka anak pamajikan. Geus mulai cucungah nya. Lamun kitu mah nyar kaributan ye ilaing. Ari kuring mah teu rumasa
nyiar kaributan Kang Dulhak nu kumaha eta nu nyiar kaributan ari rarasaan kuring mah biasa-biasa bae lah nya maneh geus teu bisa mematuhi aturan di dieu berarti mah neangan kaributan. Batur ieu ulah di Umar ya anu model kieu mah ieu bakal ngabahayakeun ya. Siap lah urang cangkalak bae kitu mah. Oh lah betara rese amat Samran pirang mere 2 kilo pegetina 10 kilo ada rese amat baleguk sia geus dibere kalalusan bege geus gawe di dieu cucu ngasianya lain cucu atuh ngan asa kumahanya ari tama deres unggal poe dipungutan jeung dipungutan bae atuh sekali-kali batur wayana lah kuring bare kalaluasaan heula hayang ngiriman heula ieu ka lembur. Wah geus teu bisa diingkeun ya mah ya aslah urang tewak bae ya ke ulah satewak-tewakna batur dulur ieu kuring lain hayam lain soang lain domba manusia ieu rek ditewak kumaha jeung dosana ieu kuring dosana rek ditewak teu pupuguh. Lain masalah dosa perdosaan sia geus cecungah ya geus teu patuhan aturan iya teu nyahonya kumaha kana kaganasan kami memang can apal memang kuring mah anyar keneh di dieu ieu mah geus teu bisa diingkeun deui ieu model kieu mah ieu geus lah urang ulang alobakeun omong mending tewak bae lah. Kumaha juragan mandor ya kayaan seperti kieu. Oh iya kumaha ya naon kumaha. Wah bener tedek merek deui. Wih nah nya maneh Samran. Punten bae juragan ya hayang ngiriman heula ka lembur ya keur kada saku biaya cenah di lembur. Wah sia geus cucungah sia geus ngalanggarkan aturan di dieu. Aduh punten bae juragan kuring hayang nanya heula memang ieu aturan ti atasan tah kumaha ieu. Ulah sok mamawa atasan ieu mah geus aturan kami di dieu sing saha-saha anu menang hasil petik teh wajib dina 10 kilo 2 kilo maneh rek macem-macem berarti maneh geus bosen di gawe di dieu. Geus batur tewak bela saya bela ulah satewak-tewak teu bisa atuh kuring ge moal cicingkeun lah kuring galek ngalawan bisa maneh ngalawan kanu lobaan lah bisa teu bisa laju nama urang ngajar sia ya rasakan ya hop 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 aduh nah betana aduh ngababuk ceker dewek sia rasakeun tah rasa ya kos ya cicing maneh mah omot kali itu haling kudu koperep dewek ya mah ya hop aduh sia cucungah rek ngalawan kanu lobaan geus batur ulah diingkeun deui ulah diumbar tewak borogot kaburikeun talegeuna hayu urang setorkeun ka dunungan yeuh itu bejakeun pamalingan yeuh kuring mah teu rumasa maling kuring teu rumasa nipu teu rumasa maling geus ulah loba omong anu jelas ulah loba omong tuman jelema cucungah mah ngan awas ilaing di ditu ulah sacuam-cuam ulah ngomong nu lain-lain lamun ngomong nu lain-lain modar moal awet umur ilaing
Eta mah kumangkena wae lah. Heuglah. Dewek sanajan kukumaha ge pasti bakal ngabales rasakeun akibatna. Dek ngabales kumaha geus ditalikung kieu. Dek ngabales kumaha? Nak ngabales kumaha? Untupan sia. Geus urang bawa sakitan ye. Nya euy sakitan yo. Sakitan yo. Uyuh. Ke aya naon ieu? Nah, ieu samran bet di Borgot kieu. Sakon. Bisi hayang nyaho manehna teu taat kana aturan. Teu taat kana aturan kumaha ya Juragan Mandor? Kan maneh nyaho kon. Sing saha-saha geus metik. Enteh tina per 10 kilo. 20 kilo. Ieu manehna geus 2 poe ieu teh dek mere ieu. Atuh tong kitu Juragan. Kan aya meureunana aturan-aturanana ulah sok main borogon, main tewak wae, rek dikamanakeun ieu. Nek ikut campur maneh. Nek ikut campur. Lain ikut campur, Juragan Mandor. Ngan ieu mah sakon pangukur ngelingan ulah kieu carana ah. Teu bisa. Ieu kudu disetorkeun ka dunungan. Bisi hayang nyaho maneh. Buah-buah si ieu anu geus malingan enteh ieu. Manya ieu. Aya pamalingan teh kapanggih. Badeng mah ieu geus ulah lo ngomong. Ulah kitu Juragan. Kudu make rasa kamanusiaan lah. Campelak sia sakon nek ngalawan. Awas yo. Lain rek ngalawan Juragan. Ya sakon mengukur ngelingan. Ulah kitu carana. Teu bisa. Teu bisa Kang Sakon. Ya mah geus lah. Eta mah kumaha araranjeun we lah. Dan ari sakon mah moal ikut campur kana urusan ieu mah. Dasar mana ge. Maneh mah teu tanggung jawab berarti. Buah-buah sakongkol ieu jeung si Samran. Teu bisa kitu Juragan. Hague eta mah urusan Juragan. Ya sakon mah rek fokus kana pagawean. Jor we sia mantuk. Ngan awas lamun ikut campur. Aya sakituna ta Juragan Mandornya. Telenges teuin. Memang heueuh lamun dipikir-pikir mah pasti Samran ge ngarasa teu ikhlas. Ngaran unggal poe dipungutan bae. Lain dewek rek cucungah ya kanu jadi dunungan. Lain rek ngalawan ngeun asaku teu nyari teuing lah. Lamun kieu carana mah wah nek kanu Abah Samid we lah. Kudu bebeja ka Abah Samid jeung kana dulurna nu ngaran Koncleng. Lamun Samran ditewak. Aya bae nya ai taeun teh. Nah, ari Juragan Mandor bet kitu-kitu teuing. Rakusnya serba salah. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda, carita wadul si Koncleng dina bagian anu ka-25 kitu nya. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhun kediapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana kitu nya. Sakali deui Mang Egi nyuhunkeun di hapunten. Mang Egi saparakanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.